Bismillahirrahmanirrahim. Bainama di antara pirang-pirang waktu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hijri eta tetep di hijri Ismail. Indal baiti bari caket ka Baitullah. Muttajian eta anu nuju bobonya ngegir. Baina rajulaini di antara dua lalaki. Dina nalika kitu ata dongkap ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril wa Mikailu sareng malaikat Mikail. Wa ma'ahuma sareng eta tetep sartana malaikat dua malakul akharu ari malaikat anu sejen pahtamalu tuluy nyandak malaikat ka Kanjeng Nabi hatta jauh sehingga datang itu malaikat bihi nyandak Kanjeng Nabi jam-jama ka sumur jam-jam. Pastalko tuluy miwarang nangkarak malaikat ka Kanjeng Nabi ala dohrihi kana tonggongna Kanjeng Nabi. Patawalla tuluy ngurus malaikat ka Kanjeng Nabi. Minhum eta tetep tisapali malaikat Jibrilu ari malaikat Jibril. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat puri jadi polongoan naon sakpu baiti lalangit imah kuring. Panajala tuluy lungsur saha Jibrilu malaikat Jibril. Pasako tuluy ngabelek malaikat Jibril min suguratin nahrihi tina lebah legok tenggorokanana Kanjeng Nabi illa asfali batnihi nepi ka handapeun patuangan Kanjeng Nabi. Sumakola tuluy ngomong saha Jibrilu malaikat Jibril li Mikailu ka malaikat Mikail. Ieu kudu ngadatangkeun anjeun ni ka kuring bitastin kalawan mawa hiji bokor mimma jam-jama anu dieusian ku cai jam-jam.